Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajar carios silalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mahancok dongeng Mang di mana wayahna mugia sadayana. Aya dina kasehatan lahir sineran batin dilalancarkeun sagarupinanya salamina aya dina panang tayungna Allah subhanahu wa ta'ala. Penghilap di rojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha lajengna ieu carita silai bodas. Sok kaparayun sadayana. Sedengkeun kaayaan lembur panyingkiran anu arek didatangan ku silalai bodas teh, kakuatan pasukan kumpeni teh kiwari geus nambahan. Dahe tak kadatangan ku para serdadu jeung para cawara bayaran. Tuan Antri Belem jeung Letnan Regan teh keur ngalalajoanan we para cawara anu keur adu tanding pikeun nangtukeun sahacana anu payus jadi pupuhuna. Di luhur papanggungan dua cawara keur hut het tarung ijen jajaten. Ari anu adu hareupan teh tayalian Dimas Cokro cawara ti Tataroetan yang harapan si Hambali si tulang wesi. Serog si Hambali si tulang wesi teh maju salengkah bari kawas anu nganggap enteng ka musuhna. Ketempol aja glejeg somongna keur nangtang hayang ditarajang. Hayo sia, tarajang dewek deuleu. Ulah asa-asa. Nah sia teh sieun lantaran nyaho ka ngaran dewek si Hambali si tulang wesi deuleu. Nempo sikap kitu sarupa kitu teh Mas Cokro mah tetep tenang we hanteu kapancing ku caritaan nu jadi musuhna. Anu matak nyentuh kana haten, aku ora wedi ku jelema pantar maneh. Hayo urang jagal sabuk milang tatu pada adu gesakten. Jeung Mas Cokro kitu nate bari masang jurus kawilang jurus anu aneh daeh tawe. Dua dampalengeun nate direkepkeun diteundeun dina luhureun sirah ngawangun sembah. Si Hambali mani molohok nah jurusna nahaun cenah. Jurusna nahaun sia Semas? Sok, tarajang dewek deuleu. Curelat Mas Cokro mihelan majuna rajang leungeun nate nyuruk kawas hulu orai berek notog kana dada. Ngan bae si Hambali ge hanteu cileureun kentak cingkrak ka gigir plos atuh samaran leungeun Mas Cokro teh nyamos ukur notog tempat kosong. Mireungeuh musuhna nyalontot si Hambali kiwari mah males narajang peureup na terek ngagebrok kana tonggong. Mas Cokro hanteu mikeun lamun nepikeun kabeunangan manehna kentak ngabarikeun awakna. Sakilat leungeun teh ngurawit bari nyekel pigelang leungeun musuhna. Beunang dicekel kawas hulu orai we anu ngonci. Puguh we atuh eta si Hambali teh mani ugil-ugilan. Satekah pola we ngabado leungeunna tapi edas. Cekelan Mas Cokro teh tetela kawas gegep. Jeung deui tanakana teh pedas naker. Dina kayaan si Hambali tiba baregeg ngabado leungeunna. Sakilat Mas Cokro teh ngagajeleng bari notogkeun leungeun kencana. Keuna pisan kana dada si Hambali beletuk. Alah, kurang ajar. Cek si Hambali bari sumenghirnahan ka nyeri. Mas Cokro nempo musuhna geus kabeunangan nyusul tepus kiwar suku narek nyajak kana beuteung. Puguh we kangaranan leungeun katuna masih kene aya dina cekelan musuh. Si Hambali teh hese pisan pikeun ningkahan panarajang. Jabrod beuteung si Hambali teh beunang dijajak. Deh. Alah, dicik sia kurang ajar. Lepaskeun leungeun aing deuleu. Mas Cokro teh kawas anu hanteu mere seunghaban laju we ngagajeleng ka tukangeun awak si Hambali kulawit leungeunna teh. Meulit kiwari mah geus ngadengkek beuheung si Hambali. Alah, ampun.
Lepaskan. Lepaskan. Enggak. Dina kayaan gitu aya nu ngajeleng galuhureun babanggungan. Kawasna bae anu rek misah meureun teu miharep lamun nepikeun ka di antara jawara teh aya nu nepikeun ka ajal binasa. Alah, mengeus ya. Geus lepaskeun deuleu. Bisi paeh deuleu nah ieu maneh. Jadi entak menang dipateni. Ya heueuh atuh. Kapan si tuan mah hayang nyaksi anu unggul? Saha di antara maneh anu paling hebat deuleu? Mengeus lesot geus ya. Si Mas Cokro teh nganggugu kentak koe ngalesotkeun dengkekanana kana beuheung si Hambali. Aduh, mengeus ya Mas. Maneh anu unggul. Aing rumah saya leh. Maneh lebih hebat euy. Cek si Hambali kitu nate bari laju we ngagajeleng turun ti papanggungan. Atuh kiwari nu nangtung di papanggungan teh iwati Mas Cokro jeung eta wasit meureun ngahajati titah ku si tuan pikeun misakeun anu galungan. Parantos kasakseni ku urang sadayana. Lamun ieu Mas Cokro jago ti tataruetan teh hebat pisan. Mangga sok ka para jago sareng jawara saha anu bade mayunan ieu Mas Cokro supados naik ka luhur panggungan. Sopo sing wani marang aku? Maju ngadapi aku. Mas Cokro kiwari manang tangga sakurep para jawara anu hadir. Cerelat kiajeleng. Aya saurang jawara anu awakna teh payuh yuh beuteung namani Pudayut. Tapi sok sanajan awakna pada genjum gerakanna teh tetela geuning hampangeun. Mitra kaum dangu eta jawaran wanyar datang teh neuteup seukeut ka Mas Cokro. Bari tekung silila pok cacarita. Ulah bakal sombong sia kurang ajar. Sapedah bisa ngelehkeun si Hambali si tulang kehed si tulang wesi deuleu. Aing anu bakal ngelehkeun sia mah dasar sia koek cik eta lalaki anu bayuh yuh. Lamun geus apal mah pasti bakal soak atuh. Lantaran geus pada nyaho. Lamun eta jawara teh nyaeta si Kemlung. Anu geus kasohor boga kakuatan anu pohara bedasna. Lantaran boga aji Bandung Bandawasa. Lihanti boga kakuatan tanaga anu bedas. Awakna oge waduh. Ngenyod kawas karet. Kulitna lihat dagingna ngenyod. Da pugu awakna teh dibaluran ku minyak kawadukan. Mas Cokro saha kedapan mah colok kaget we merhatikeun kanu anyar datang tetela geuning cenah awakna teh meni buada genyum. Sopo koe? Sampean katon kaya gajah toh? Ngaran dewek si Gemlung. Sia montong ngahina. Sapeda awak aing sesagede kieu ulah disarwakeun jeung gajah sia deuleu. Ayo maju, apa koe wani marang aku? Nah sia teh aing lanang maneh lenang deuleu. Aing mah sieun kuku sia deuleu. Sagedeng di sia anu bakal teter eleh jajaten ku aing bakal diwajak deuleu sia. Tah deuleu geura pilih. Babagean awak aing anu hipu deuleu. Sok pilihan kuku maneh sia. Koek ngadenge panangtang kitu Mas Cokro teh henteu kapancing. Sikapna teh tetep tenang. Moal ari gagabah lantaran nilik tina kayaan musuhna teh henteu bisa dianggap enteng. Salianti awakna pada genyum kawas anak gajah. Kon kitu deui cenah eta si Kemlung teh percaya dirina keur ngandung hareuti lain jalma sambarangan. Monggo sampean saja sing nyerang dise. Jadi maneh teh hayang dipiheulaan di tarajang ku aing. Geus ya ari kitu mah ulah hanjakal deuleu. Lamun maneh bakal keok, bakal medok. Ari hanjakal atawa kadung mah lain ti heula deuleu tapi paneuri. Dari hanjakal ti heula mah lamun disuruduk kuku domba deuleu sia. Aya geura buktikeun. Geura tarajang aku. Kiwari si Kemlung maju dua lenggah. Bari leungeunna teh nyolodor nyolongkolong we. Erek nyekek kana beuheung Mas Cokro. Tapi memeh dampaleungeun nyekek kana beuheung. Sakilat Mas Cokro teh leungeun katuhuna mentak. Ulawit bari nyekel kana pigelang leungeun musuhna. Sok sanajan henteu kacekel kabeh da puguh pigelang leungeun si Kemlung teh mani kacidak gedena tuh. Hap wenang dicekel. Kelan leungeun Mas Cokro teh lain cekelan sambarangan. Lantaran bagian dina ilmu silat sanca bodo.
Ari eta kahebatana teh lian dikarakanna kawas orai bae. Leungeunna oge bisa ngonci kawas ulu orai we. Anu ngegel mangsana. Pageuh pisan kawas gegep. Ayeuna oge leungeun si Gemlung teh geus beunang we dikunci. Mas Cokro boga kayakinan lamun musuhna teh moal walakaya. Lantaran moal bisa ngareupaskeun tina cekelanana. Ngan bae anu dising hareupan teh si Gemlung lain si Hambali atuh. Si Gemlung anu boga tanaga anu kacila pedasna. Barang leungeunna teh dicekelan kacida pageuhna. Gentak wae harita teh dibedol satarikna hampangeunaker. Tapi gawak Mas Cokro teh ngoleweng we. Bari jeung acan ngaleupaskeun cekelan kana leungeun eta si Gemlung. Ku si Gemlung teh atuh dipuihkeun we puguh we atuh si Mas Cokro teh maniripu. Awakna ngola ngalayang, karasa sirahna mani lieur. Hihihihihi. Rasakeun sia kurang ajar kakak rasa. Asok sia ku aing diputerkeun sia kawas kolecer deuleu. Si Mas Cokro teh dianggapna cocokan we atuh diputerkeun kawas kolecer. Mitra kaum dangu sadar kana kayaan. Mas Cokro gentak ngalesotkeun cekelan kana leupi gelang leungeun si Gemlung. Lalu karena awak Mas Cokro teh nepikeun ka ngoleweng keleweng. Kaluar ti papanggungan. Untung we Mas Cokro masih keneh bisa nyaimbangkeun kasaimbangan badana. Henteu nepikeun ka ti beubeut kana taneuh. Cerek napak dina lemah. Bari ngatureng hapanapasna. Karasa sirahna teh asalaneng. Uku gilir diputerkeun satarikna. Pusing kepalaku. Teu disangka si anak gajah teh gede pisan tenagana. Tapi masih kene penasaran bakat dising hareupan. Gitu cek eta Mas Cokro bari ngatur tangtungan badana. Bari manehna teh biceun kalieur dina sirahna. Geus kitu mah laju ngacerelat naik kana papanggungan, celek napak dina papanggungan. Bari netep seukeut ka si Gemlung anu katingali arang ngaharengeh we ngeusirikeun. Hihihi, masih keneh wani sia. Asok urang teruskeun ditarung, lamun kan masih keneh wani. Ku aing ayeuna mah bakal diputerkeun leuwih tarik sia. Ngarahsia teh nepikeun ka udahuger. Mas Cokro kiwari mah kahudang amarahna laju mihlaan rajang. Dina tata gerak ilmu silat sanjabodoh logodor leungeunna teh nyuruh kerek notog kana beuteung eta si Gemlung. Logodor leungeun kiwari notog kana beuteung si Gemlung, tapi si Gemlung teh cicing we hanteu nyingkahan panarajang. Barang leungeunnakeun kana beuteung, Mas Cokro mani ngaranjuk kaget lantaran karasa ngenyod dampaleungeunna teh jadi mental we ka tukang. Tapi si Mas Cokro teh beuki panasaran hiuk-hiuk. Kiwari mah kadua dampaleungeunna teh ditotongkeun kana beuteung. Tapi eta beuteung si Gemlung teh kawas karet we mitra kawas balon. Lian dilihat oge ngenyod. Puguh we atuh eta si Mas Cokro teh pikeun ka ngabangkieung ka tukang. Lantaran kadorong ku tanagana sorangan. Hihihi, kunaon sia? Dalah ka ngabangkieung ka tukang. Asok di sia jurusan naon eta teh? Nah eta teh jurus orai totog. Atau orai bedul. Si Mas Cokro teh sakedapan mah acan waka majuna rajang da puguh keder atunya ngareupan si Gemlung. Ilmu apa kuy aneh? Awake kaya karet. Cekeran teh sate Mas Cokro ngarasa banget heran ku ilmuna si Gemlung. Teu nyahoan eta si Gemlung teh kiwari mah ngamiheulaan majuna rajang. Sakilat leungeunna anu ranggoas teh ngarawil pigelang leungeun Mas Cokro kerewek beunang dicekel. Laju wae dibantingkeun satarikna koleweng puguh we hampangeunna keur atuh bak Mas Cokro ngalayang jauh ti papanggungan kebru namru. Bari jeung dina kayaan geus teu walakaya, rasa tulangna asa remek. Untung we hanteu nepikeun ka ajal binasa oge. Mitra kaum dangu teteh lah si Gemlung teh anu unggul. Melung lajak lejek di papanggungan bari nangtang kasakur para jawara anu hadir. Kabeh ge colohok nempo kahebatan si Gemlung. Hayo, sahadi euy, anu wani. Hihi, temen yang hareupan aing si Gemlung deuleu. Mangga ka para jawara anu gaduh kawantun. Hoyong nemongkeun wabesena. Si Gemlung parantos unggul. Asok maju ka papanggungan.
Ulah sieun, dicobi. Bisi aya nu penasaran kana kahebatan ieu si Gemblung. Sakedapan mah para jago jeung jawara teh eueuh anu wani naek kana luhur papanggungan pikeun yang hareupan si Gemblung. Lantaran geus kasaksian sakitu hebatna. Ngan hanteu lila. Aya salah saurang jawara anu ngawanikeun maneh we ngagajeleng ka luhur papanggungan, kiwari geus nangtung pancu di hareupeun si Gemblung. Hei buta, ulah wakat cumawas ya. Aing cuma di si Pedang Kemar deuleu. Nu bakal ngelehkeun sia deuleu euy. Jika tak jawara anu tayalian di si dumadi si Pedang Kemar. Momontong ngahina ka aing sia kurang ajar. Aso kera buktikeun ulah kalah bau sungut. Jadi mamaneh teh si dumadi pek kera pesat eta pedang teh euy. Sok kadekeun kana awak aing sia. Pilih ku maneh mana anu hipu deuleu. Somong sia Gemblung, ulah nyalakeun dewek deuleu. Lamun pedang aing bakal nyapatkeun beheung sia, sok sanajan dina aturan ieu tanding teh deuleu. Ulah nepikeun ka aya nu ajal binasa. Tapi bongan sia nangtang kitu sakali diulah nyalahkeun sia euy. Asok sia geura pesat eta pedang teh euy. Geura pecakan pek tah kadek deuleu kadek. Mitra kaum dangu atuh si dumadi si Pedang Kembar teh sakilat nyabut pedangna. Seret pedang teh kiwari geus dicabut tina warangkana. Mitra kaum dangu katingali pedang teh seukeutna keur meninga kurilap watojo ku cahaya panon boy. Geus kitu mah eta pedang teh dipuuyihkeun wer kawas kolecer we mitra. Tapi pikeun si Gemblung henteu geumpeur, henteu sieuneun. Ningali pedang anu sakitu seukeutna. Mitra kaum dangu geus kitu mah si dumadi teh ngagajeleng narajang. Iya! Hup! Gajeleng si dumadi ngagajeleng bari metakeun Pedang Kembarna. Pedang teh disabetkeun kana beung, jeung deui dinu hiji deui mah dicorotoskeun kana beuteung. Basa seseukeut tungtung pedang keuna kana sasaran. Si dumadi mani ngaranjuk kaget lian ti hanteu teurak. Atuh tungtung pedang jeung seseukeut pedang teu nepikeun ka ngonyonyod we nganyod mental. Si dumadi kakareunting cenah pedangna hanteu metu. Nah boga ilmu kawedukan nahaon cenah musuhna teh, najan panarajangna hanteu teurak. Si dumadi teh nyobaan deui maju narajang beuki panasaran malahan mah. Geus muserekeun tanaga jerona kana dua pedangna. Dipalar pedangna teh bisa nembus kawedukan musuhna. Tapi basa dicoba sababaraha kali pedangna keuna kana sasaran, malah mental we mitra. Malahan mah awak si Jumadi teh nepikeun ka ngabangkieung kadorong ka tukang. Kababakutana kena sorangan. Sakedapan mah si Jumadi teh ukur ngatur yang hapan-hapasna. Bari ngacantang we maratikeun ka musuhna. Ilmu nahaon jurik teh. Tetela. Kawedukan anu aneh. Kulit na lihat jeung nganyod kawas karet. Alah, kayak kieu mah balang siang. Aing bakal wirang. Teter jajaten eleh ku si Gemblung si kurang ajar ya. Kunaon euy, kalah ka ngaulang kitu. Asok masih kene penasaran sia teh. Gerak gunakeun eta. Pedang Kembar teh euy. Tah pake mencit dewek deuleu geura pencit ku sia. Mitra kaum dang ucek eta si Gemblung bari mikeun beheungna we diasong-asong. Halik siang kurang ajar. Dipencit ku aing heuh. Rasakeun deuleuh. Dumadi hari tengah gajeleng bari ngemetakeun pedangna kiwari dipake mencit we beheung eta si Gemblung. Barang dikececetkeun kana beheung. Geresel tapi lain teurak mitra. Tapi kacida liatna puguh we atuh si Dumadi teh ngaranjuk kaget di we. Alah mani gegetek ieu. Alik sia ku aing bakal dirawe eta suku teh. Mitra kaum dangu atuh suku si Dumadi teh dirawel geus kitu mah diangkat teh dicungjungkeun. Puguh we atuh si Dumadi teh mani roroesan. Alah, naon teh? Ampun, montong dialungkeun euy. Saha nu rek ngalungkeun maneh deuleu. Jadi ti sia teh soak sieun dibalangkeun ku aing. Jadi rek kumaha atuh ari geus kieu deuleu. Anya ampun. Maneh memang hebat Gemblung. Aing kudu ngaku kana kehebatan maneh. Leuwih hade lesotkeun.
Hihi, ya atuh ari kitu mah. Ku aing ge bakal dilesotkeun. Mitra kaum dangu atuh ku si Gemblung teh dilesotkeun we kaburu atuh lamru. Mitra kaum dangu eta si Dumadi teh manis soak maju we ngagajeleng turun tina luhureun papanggungan. Tingali itu tuh. Si Gemblung teh euy bawa dewek mah hebat euy. Nya hebat pisan. Kakara muridna komo guruna atuh. Jadi eta si Gemblung muridna Nini Marunggi teh. Eta muridna Nini Marunggi teh tuh Nini Marunggi tuh kakara datang. Ari ceuk dewek mah anu bakal mimpin mepuhuan sakabeh para jago jeung Jawara teh nyaeta Nini Marunggi. Nya kuring boga keyakinan kitu. Kapan bieu ge kasaksian. Ta si Gemblung muridna sakitu hebatna komo si Nini Marunggi. Tapi eta si Nini Marunggi teh nah nya ada lanceukna Bah Jarot teh. Lanceukna Bah Jarot teh. Ugu datang ka dieu teh hiji nohonan kana pamenta si Tuan Antonio Belem. Pikeun mantuan ka urang kumpeni dina numpes para pajoang. Jeung deui datang ka dieu teh rek Malespati. Malespati ka Silai Bodas. Anu geus ngojoran Bah Jarot da kitu. Alah, jadi kitunya mudah-mudahan bae atuh. Eta Nini Marunggi teh bisa diandalkeun. Silai Bodas sapara kanca anu salala ieu nyusahkeun ka pihak urang teh sagancangna bisa ditumpas. Nya mudah-mudahan tuh tinggal si Gemblung tuh. Langtang di ka para Jawara euy. Bener we di luhur papanggungan si Gemblung tenang kasakur para Jawara anu hadir. Mitra kaum dangu saurang oge kiwari macan aya anu wani naek deui kana luhur papanggungan. Atuh wasit anu sok misah nu galungan oge harita teh manehna teh pok kadenget biantara Sampurasun ka sadaya para jago Jawara anu hadir. Mangga supados naik kana luhur papanggungan. Sok saha nu wani nyang hareupan ieu si Gemblung. Nah, kalah ka ngajarodog aya tuh. Nah, sarieun upami teu aja anu sanggup pikeun ngalehkeun ieu si Gemblung ngandung hartos. Ieu si Gemblung teh nu bakal mupuhuan sakur para jago jeung Jawara. Heula. Lain dewek anu bakal mupuhuan para jago jeung Jawara mah, tapi guru dewek deuleu. Nyaeta Nini Marunggi. Tuh tingali nu anyar datang deuleu. Alah, janten saderek Gemblung teh gaduh guru. Aloh. Jadi itu Nini Marunggi teh. Bener pisan sia. Tuh itu guru dewek teh Nini Marunggi. Si Gemblung teh ngabageakeun we ka guruna anu anyar datang. Atuh sakabeh jago jeung Jawara teh musieulkeun perhatianana ka si Nini Marunggi. Wilujeng sumbing Nini. Tingali itu para jago jeung Jawara teh kawas. Keuyeub apu bungkul kabeh oge. Teu aya anu wanian deui yang hareupan abdi Nini kabeh ge saroakeun. Meureun sarieun kumaneh dolo Gemblung. Alah. Yo, aing guruna si Gemblung dolo. Anu bakal mupuhan maraneh kabeh. Para jago jeung Jawara teh eueuh anu wani protes lantaran geus kasaksian cacak-cacak muridna sakitu hebatna. Sokomo cenah guruna. Atuh Tuan Antonio Belem oge yakin teteh lageuningan cenah eta Nini Marunggi jeung muridna teh sakitu hebatna. Biharep bisa numpes para pajoang anu sadari ieu geus ngayakeun perlawanan ka urang kumpeni. Mitra waktos nageuning parantos teu kapannya. Cageula urang tunda jajar carita Silai Bodas dugi ka dieu. Urang terasikeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirana mang sangalan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga